netepan karena ngalaksanakan hujah-hujah ya ngadalilan tentang sifat-sifat 20 kudunya sifat nu wajib di Gusti Allah sabaraha kudunya dalil sifat nu mustahil di Gusti Allah sabaraha kudunya dalil kabagi sabaraha ye sifat anu wajib di Gusti Allah kudunya tarif-tarifnya Masya Allah karib sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20 eta teh kabagi hiji sifat nafsiyah hiji wujud nomor kedua sifat salabiyah idam makom mukhalafah lil hadits yang mubtada wahdaniyah 5 kudrat iradat 7 eta sifat ma'ani sakabla dituna sesana nu 7 teh sifat maknawiyah nah ieu kudunya dengan dalil-dalil eta fardu kifayah salembur sadesa lamun eueuh nu nyaho doraka kabeh tarolah meredanan ku ari malah sadesa ka sadesa lamun eueuh lu ngaji hiji-hiji acan eueuh lu masantren saurang-urang acan higa sadesa eueuh lu nyahoeun kana wajibna ditu naon wujud wajib kasifatan wujud serta dalil-dalilna sadesa eta doraka kabeh ka neraka jahanam kabeh ulah dikira eta Masya Allah karim kos kumaha cenah kiai kumaha ki atuh kudu ngaji mantek heula ngadalilan teh aya dalil nakli Quran hadis aya dalil aqli ilmu filsafat nah ilmu mantek ajaluhal burhanu ma'ul fahmi tak eta teh kudu nyaho kana dalil-dalil panghebatna ke dalil mana burhan nah ieu kudu disusun ku ahlina kudu make muqaddamah sugra kudu make muqaddamah kubra engke kudu aya hadu asad engke urang kudu nganyahokeun muqaddam jeung tali tidinya urang nganyahokeun ieu teh endek makena hamliah apa qadiyah syartiyah lamun teh nyahokeun kos kitu sadesa doraka kabehan pangheulana lurah anu digentreng ku Gusti Allah ih coba ku balik eueuh jauh saurang-urang acan doraka kabehan fardu kifayah teliti lamun jadi lurah deuleu aya nu masantren lamun eueuh nu masantren panggil saurang hei dulur saha nu neuk masantren ya ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami geus ku kami bakalna dibiayaan jangan gugurkeun dosa-dosa sadesa kami lantaran nu masantren teu ngarajing mantek teu nyaho dalilna ieu tentang wujud kidam bako ieu kami doraka kabehan wayahna gugurkeun dosa-dosa kami jakal geus eueuh kesempatan masantren hiji geus karolot kami mah nomor kadua otak kami mah bararie kabeh nomor katilu kami mah warusaha kabeh wayahna ieu aceng bae nya ku kami disumbang ku kabehan pusat desa sapoena 100.000 kali 18.000 jelema aceng masa dren ngagugurkeun dosa kami oh kita bacak nunduk masantren boleh oke ieu mah boro-boro disumbang dibere jang ngagugurkeun dosa deuk masantren berangkatnya nak diaromongkeun tolol teh coba padahal mah eta jang ngagugurkeun dosa-dosa sadesa si Arifin di kamana si Arifin mondok dadaya kanan teh budak mondoknya nya udah ka dituna ge ijazah bang mondokna ajunya jajan puguh jadi jelema mondok udah daya kanan alam waris alam modern geus kuduna ge alamna ge geus alam pacebuk Masya Allah eta si budak masih kena daek masantren belu jaing mah diarongongkeun padahal mah teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya nyana teu bisa saurang nu bisa gugur kabeh cacak-cacak nu bisa doraka kabehan kuduna ge masyaallah ampun apin sing bener sia masantrenna aing mah geus kesempatan lantaran
gara-gara siap mondok aju siang ngaji mantek nyaho kana dalil-dalilna aing teu kadoraka. Ieu teh doana bae. Boga rokok siapin gitu. Kagobloganana lain dibere entan dipenta, Pak. Ye, tolol teman. Uduna ge ye. 1 juta aing alhamdulillah aya sia masantren jadi aing teu doraka. Ieu mah mentar rokok, Pak. Aya kana rokok atuh aya ge bajang di pondok bagi 2 BG jeung aing. Teu kagoblogan jelema eta. Dai al-qiyam bi iqamatil hujjat. Ngadekeun dalil-dalil supaya mantap. Allah wajib kasifatan ku sifat wujud hartina aya dalil lah dalil. Nah ieu kudu didalil tak ngadalilan eta kudu ngaji ilmu mantek. Tak eta teh ngajina ilmu mantek jang ngadalilan fardu kifayah. Teu bisa doraka sadesa kabeh. Didalilan ku ilmu mantek atuh al-alam mutaghayyirun alam robah wa kullu mutaghayyirin hadisun setiap nu robah anyar yeun piju al-alam hadisun toh alam anyar jieun deui al-alam hadisun wa kullu hadisin la budda lahu min muhdits yuntiju al-alam la budda lahu min. Pan ai santri mah oh bener-bener coba datang ngaji naon sih eta? Tuh, naon sih eta? Tuh. Ke ari eta al-alam hadisun dalil hadis dudusna alam teh kumaha? Wa dalilu hudusil alam teh mulazamatuhu lil aradil hadisah. Ari dalil anyarna alam teh ngamulazamah teh ada mul infikak cek ahli mantek teh hartina teu bisa pecat nempel terus-terusan lil aradil hadisah kana sifat-sifat anu anyar naon min harakatin wa sukunin wa ghairihima tina robah jeung cicing jeung lian-liana tak eta teh nu kitu ngaran anyar. Setiap nu robah anyar, setiap nu robah anyar. Kuari nantung engke diuk eta anyar. Kamari ieu kasep kuari goreng eta anyar. Kamari ieu hejo kuari beureum eta anyar. Kamari ieu geulis kuari mah jobed eta anyar. Kamari ieu mah parawan ku sebab kusia ditumpakan jadi bolong eta anyar. Atupan lain deh ngaranna kamari mah paraone kuari mah atupan jande. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min furudil kifayati lan ikut tetap setengah sakit pirang-pirang fardu kifayah al-qiyam bi iqamatil hujjati utawi netepi kalawan ngadegakeun pirang-pirang hujjah wa halul muskilati fiti lan udar ing sakehe muskil ing dalam wa bi'ulumi syarilan kalawan pirang-pirang ilmu syara katafsirin kaya ilmu tafsir wa hadisin dan ilmu hadis wal furuh lan pirang-pirang ilmu pur bihasu yasluhu lil qadha kalawan sekira-kira patut ya
wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari lan marentah kalawan kabecikan wan nahyu lan nyegah 'anil munkari saking kang munkar anil munkari saking kang minggu kamari hasilnya ada 89 juta. Alhamdulillah ya Rabbil. Terakhir orang minggu minggu isuk orang babarengan tahlilan babarengan orang berubah nusok dibaca ku jelema nu paroga silsilah ge alaqadah nyambungkeun urang sebagai manusia anu dhaif anu lemah hayang diaku sebagai murid geus urang babarengan maca nusok eta ge hanya sababaraha mun dibaca kabeh baca Tuhan Syekh teu loba di jam 6 isuk ke dereng-dereng jam 6 isuk deui kitu doang jadi waktu jang nonton TV bangsa SMS-an pacebuk waktu kikituan banyak wali pas bukan Masya Allah jadi ya full renggang-renggang nadei kabladina magahan ngaji diinstruksikan ku Gusti Allah teu meunang wiridan bae akhirna membuka majelis taklim atas perintah Allah berikut tempat-tempat khalwah para murid-murid yang siap untuk ngurusan taklim geus pondok pesantren aya 2 hiji yang sakadar syariat biasa nomor kedua ialah ngaji batin tariqah tapi di zaman Tuhan Syekh lobaan anu katariko sebab syariat malah sapera syariat mah ngaji lah atuh syariat ngaji sapina talat beres pakai pidato ku kitu pakai neangan jang sasuap nasi digeser nah wiridan-wiridanana ayat tahapan-tahapanana urang mah dititah sakadar nyambungkeun murid dipimpin ku jelema nu kawasiatan sakitu bae jadi urang supaya dipake kadede ku Tuhan Syekh belah dieuna belah ditu ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah melalui ieu urang siap-siap tasbih-tasbihna kencengna mawana ulah izin ya sa mobil jualan tasbih teu kudu ujak-ajakan saja ieu mah kepentingan batin urang geus teu kudu ujak-ajak mere bejakan saja ulah can puguh batur mah cintaeun ka Tuhan Syekh can puguh nyaresepkeun ka Tuhan Syekh urang bae cintakeun resepkeun sehingga urang engke dibere kayakinan ku Gusti Allah
jadi ibadah teh lamun can boga yakin mah tu ngambang bae sebab ganjaran makan teu kadeuleu contoh jelema anu can yakin isuk nyetar motor dek ngaji ke Cileungo kiblat aja datang ke Cikupa aya babaturanana keunang tuluy we ente ka mana ka Cileungo kaji ente buku ieu janji bisnis teh transaksina ieu lantaran ieu makuari ieu deuk Natalan jadi nyana janjian poe ieu ke kadang jam 9 namun ente daek nanterkeun mungkin wana atuh aya bangsa 10 juta mah aya lah insyaallah lah ye bener tah bener tah eta kos kitu tah jadi teh kumaha aya tuh kitabna kitab atuh cek dia teh gampang dititipkeun we nya di warung eta panihina aja saya teh kitab dititipkeun di warung kadanan ku dibawa heula ka imah teu ieu mah eta jelema boten gaduh keyakinan ge premen aduh tah eta kos kitu tuh gak keyakinan boga keyakinan ente kawan ieu pun terasa ayo paminggu ieu janji minggu masalah cenah udah waktunya ka Singapura sukan oh geus ente siap mengantarkeun anak atuh hayu 10 juta setan sia goblok sia aing ka sorga ku sia dihalang-halang ayo di mana tempatna teu beres eta jelema hari itu mah kagelok bae teh ku dunia teh kagelok insyaallah Kiai kerada istiqomah dibere panggahan ngaji ku Gusti Allah nu mantap meureunana didarengekeun nya di jero hatena aya ka istiqomah kiriman ku Gusti Allah santri meureun 50 60 mah dipercayakeun ku Gusti Allah panggahan Gusti geus eta ka aing sia kayakinanana meureun ku Gusti Allah teh disesuaikeun jeung keyakinan-keyakinan. Ayo blek-blek aya nu ngajakan senyum. Jahe. Ya boleh-boleh saja sih. Boleh-boleh saja, no problem. Atuh tawa ngamalkeun wamin. Fankihu ma tobalah. Masalah kawin dengan dalil sunnah Rasul mulai babagi kan bari mah pikiran teh anu kamari mah lajeng nu kolot batu mikiran maisha geus da kadang-kadang nu kolot anu tanggung jawab kaditu baganjak nu kolot kakak mah magang ngaji bae kaditu geus urusan dapur urusan kula pokoknya urusan masak sangu, masak cai segala rupa. Pokoknya kakak mah mayar bae. Yes. Tapi kalau mah boga dua, mulai. Henteu naon ai geus bisa bangan mun can bisa na pemikiran. Ajukan karesep aya rada beda. Tah eta ngagelok rasa itu. Kagelo kakarek dibere senyum kos gitu kudu dibayangkan senyum sia senyum racun kudu dibayangkan gitu ke urang aing mah disenyuman ku bidadari minggir sia gimana sih alamat eta kagelok ya Allah hancur pondokna santri na teu kaurus barali Stalinna di anu dah eta teu karasa tah hawa nafsu padahal birahingan nafsu anu kudu dihayukeun jang nambahan turunan seluruh nafsu teu bagus nafsu birahi anu bagus tanpa nafsu birahi
moal loba umat dimenangkeun tetapi hati-hati penguasaan geus mah tadi kudui tambah deui kudu tadi tah gangguan. Masyaallah. Nah, hanya wali-wali Allah lah anu istiqomah dina jalan menuju Allah tanpa aya hambatan jeung halang, lurus menuju lawang sorga. Eueuh nu ngahalang. Tah eta para aulia Allah. Adapun soal karomah tama urusan pamere Allah aya nu dibere aya nu henteu. Aya nu dibere ka nyahoan, aya nu dibere ku Allah teu ka nyahoan. Tama urusannya na jeung Allah. Urang mah resep ka karomah na bae. Ibadah mah resep. Mun nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir bisa napak sancak masyaallah. Mun Tuhan Abdul Qadir bisa nembus bumi, ya Allah. Mun Tuhan Abdul Qadir bisa ngobrol jeung hewan, ya Karim. Urang kataji takos kituna, tapi ketika Tuhan Abdul Qadir 40 penting teu batal wudu, bobo. 40 penting atuh urang mah penting magrib ka isya hitung 70 kali. Urang kudu bakot kituna, ya Karim. Parah amat sih. Berarti kan teu sare dina sarena berarti diuk. Merendahar kumaha eta nginum pada eta kadorong anjing 40 penting teu sare teu batal wudu kumaha. Lamun imam Hanafi ti isya ka subuh selalu make wudu isya eta mah masih biasa. Maksudna masih biasa teh atuh loba tah kos kitu. Wudu isya dibawa ka subuh loba tah mah asal isana bae jam 4. Maka dibawa ke 2 segala apa aja subuh jam 7 direndengkeun jeung duha obat situ. Tapi urang lamun nyaritakeun 40 poe teu batal wudu ya Karim geus ese urang nyaritakeun ese kok bisa kos gitu. Wah atuh ulah di pikiran alam urang eta mah fadl Allah. Kos Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana salat 2 rakaat sakur'an moal kaharti atuh moal kaharti eta bejalain alam di alam ieu jeung di alam itu atuh beda kapan di alam ieu jeung di alam itu perbedaanna 50.000 tahun sadetik di dieu jeung sadetik di alam eta atuh lain deui watak atuh moal kaharti mun make alam Tuhan saya 40 penting teu batal wudu kumaha atuh dipikiran eta ka botak sariawan mal beres kecuali wudu isya di waktu subuh kecil tah mah leutik tah waktu itu. Aduh ya Allah. Nah itulah para aulia Allah anu perasaanana dibere berbeda ku Gusti Allah lantaran nyana geus teu ngalingseuh ka urusan dunia. Hiji we nyana mah Allah. Seakan-akan sorga teh geus kadeuleu tinggal kalain kamar. Geus paeh teh hayang nyana mah paeh teh sebab sorgana geus kadeuleu tinggal cek lah tinggal ngalain. Urang mah kuari di titah ngaji pendi daek mah heula. Sakieu geus kolot. Keheula keneh sebab naon mang ngasuka sorgana. Mang nyana kan hayang doang. Balah rada yakinan kan itu. Atak mumpah teh. Eta lah kayakinan. Masyaallah. Waliullah matu lamun ditanya di jero kubur teh pan sering urang dongeng. Man rabbuka? Nyana ngaulang. Malaikat. Muntah tuh nyatanya segala. Jeung mana tugas. Man rabbuka? Ya Karim. Kadi. Kan eta puaranya sawali mah.
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abdi bi Kanjeng Nabi kaula ada hadis kursi Allah nyaritakeun kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kaula kula waktu sakarat yakin kula ieu surga aya kudu ditanya-tanya bedakeun ka Kanjeng Nabi ya kan laporkeun malaikat ngageter ku jadi kos kieu tuh ya eta wali teh bisa kos kitu tah laporkeun ka Kanjeng Nabi oh jeung Kanjeng Nabi teh mah hadis kursi laporan ka Gusti Allah ka ditu laporan ya Allah ya Rabb kunaon aya hamba Gusti ditanya endahan ngadalil baca ngadalil dah ana inda zonni abdi bi cenah ulama kumaha sangkaan hamba kaula Gusti pan terhadap kaula pan eta teh cak manehanana kula boga keyakinan bahwa kula ye ibadah yakin ka Gusti Allah banyak kudu ditanya-tanya kana kos kitu cek eta boga keyakinan zonna poara sia teh men tanya-tanya bae cek. Ai samankeun bae eta pohara tah. Ya Allah ya Rabb, dongeng para wali Allah. Ih, atuh eta Imam Sibaweh mah ditanya teh. Man rabbuka? Man kalima opo iku mah? Weh, sira berani-berani takoni aku. Weh, deki ahli nahu ki. Weh murid kesantero itu murid aku kabeh sira merene man kalimah apa itu cek malaikat juga paling mah mondok cek ada makanya mondok digetak coba-coba di penekos itu man buka cek aja penek man kalimah genggrengen aing siapa sok sia cek malaikat emang itu jaho itulah sok sawaja usah saturut-turutna jelema anu percaya kata Abdul Qadir teh mana buka Abdul Qadir wa mana buka Abdul Qadir wa madinuka Abdul Qadir yang malaikat Abdul Qadir kabeh cenah laporan ka Gusti Allah Gusti aya hamba Gusti ieu aya deuk disiksa aja Abdul Qadir teh pan wali itu disiksa ieu banyak Abdul Qadir kabeh jawabanna man rabbuka Abdul Qadir eta hamba kaula sangat cinta ka wali kaula amankan ka Gusti Allah oh coba nyana man rabbuka Abdul Qadir nah agakeun wa man nabiyuka Abdul Qadir nah angkat hati lu kali awas ya nah genjreng sia tapi tanyanya lah wa man nabiyuka madinuka Abdul Qadir mana sih? Tetangga kula cara tukang lauk nah, kos gitulah wali-wali Allah ketika ditanya di alam kubur, masya Allah kan. Atulah mencacak-cacak ke Tuhan Abdul Qadir geus aman untuk ke muka kang diganggu. Mana buka Muhammad, mandalika Muhammad. Madinuka Muhammad atuh geus ngomong kos kitu geus bae urang Muhammad Abdul Qadir eta keur carita ke wali bae geus kos kitu atau kita mun ditanya man rabbuka kayaknya mah man rabbuka sok mane jadi baca naon hai baca sholawat coba lu kenceng poho benar boga keyakinan dek jawab kumaha boga keyakinan mes boga keyakinan udah jalain deui ya teh nu mantaknya bisa ngajawab kos kitu teh eta teh timbul tina keyakinan dia tuh urang lamun boga keyakinan mah polisi mana SIM ini Pak boga keyakinan kan? Ini mah KTP Pak. Cek polisi salah Pak. Salah bawa saya ternyata KTP. Iya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya ini salah bawa, dikira saya ini KTP, ini sih. Saya mau balik lagi atuh kan masa jauh. Terus bagaimana? Udah nanti urusannya tenang aja. Bapak siapa nama? Malah ditanya, Bapak siapa nama? Iya ke polisi kos gitu ya.
Saya catat tanpa bapak. Wah, cak polisi ya mah bahaya. Enggak tahu saya. Polisi kaget lah mun dikitu kan. Enggak tahu saya. Oh iya, langsung. Sieun polisi eta boga kayakinan. Eta kan kudu kaserentak coba nu awakna leutik menyon. Siapa bapak? Gua tangkap lo. Dia boga kayakinan, lamun boga kayakinan mau ada polisi. Dia polisi ge jelema. Nyana tukang getak-getak deui itu apa? Gos deui ku urang. Ciut kana ge sarua teh. Geus berangkat maka ditu, emang siapa itu Kapolda ya? Kapolda di mana? Beuteung doang dayut nya mantu. Katipu polisi ge. Nah boga kayakinan mah beda. Urang lamun ti jauh kene ku polisi, kajelekan ku polisi. Dulu polisi, wah, ini makanan gua cek. Badan polisi mah tenang we urang dedet dulu. Nah, eta konsepna kos kitu. Jadi lamun urang haji ngegeter ulah aya buta gitu. Kadeureuna tenang. Trit. Assalamualaikum. Ila hadratin nabi. Sila langsung polisi ke di Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb. Dah, ilah soal keyakinan itu bisa dibuat-buat keyakinan mah. Eta mah pamere Allah. Ketika geus boga keyakinan anu didukung ti awalna ilmiah, ilmu jadi keyakinan anu bener, ulah ilmu anu teu bener timbul yakin cara kafir keyakinan teu bener. Nah ieu mah urang ngaji heula tak syariat lazim bener teh alna beuseung ke dibere keyakinan di luar syariat urang. Syariat teh dilakukeun setelah syariat karak thariqah dek nimbulkeun hakikat yakni yakin. Jadi lamun urang salah awalna atuh keyakinan lagi kan itu salah. Nah iyalah urang ngaji hayang rapi bag-bagan syariatna nu sesuai jeung instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyariat diberelah hakikat ku Gusti Allah. Hanya orang-orang tertentu dibere. Urang ngekor nuturkeun at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah. Dia urang sadar teu mampu ngalaksanakeun ibadah seperti para sholihin, para aulia-aulia Allah, geus puguh para nabi, para rasul. Geus urang mah hayang we dibukukeun jadi muridna. Hayang we urang dicatet ku malaikat jadi umat Kangjeng Nabi hingga jaga di akhirat. Urang diberi syafaat ku Kangjeng Nabi urang tur diberi syafaat kuno diberi syafaat ku Kangjeng Nabi waliullah teh dititaneangan murid-murid ku Kangjeng Nabi. Para sholihin teh dititaneangan murid-murid jaga di akhirat. Nah iyalah urang nyatetkeun diri urang di bukuna. Insyaallah isukan minggu isuk setelah minggu haul minggu berikutna urang libur sakumaha biasa. Tah jadi minggu isuk urang insyaallah haul kemudian minggu berikutna libur saminggu. Cenah dek kawana ge ulah tu jatahnya. Ulah nanyakeun dek naon tuh dek milu ka mana tuh. Bos lu baru gak duit bae. Tuh ya. Suk sakumaha biasa urang melibatkan diri wirid zikirna ala kadar jang sakadar nyatet sebagai murid. Kemudian atu konsumsi alhamdulillah selama 7 ieu di bidang karangana di atas 8 insyaallah kamu dewan loba
tinggal cai-cai sakumaha biasa geus teh kudu dicaritakeun maraklum baheula mah dongeng abah jelema haul tuan Syekh teh marawa cai di gunung urang garunung di kulon mah mawa kendi mawa teko kabeh dikumpulkeun baheula mah can aya aqua hiji sanajan di dieu ge baheula di dieu can aya aqua mah can aya cai mineral atuh sarua marawa lembur dikumpul. Nah eta teh aya maknaan lamun dibahasna tentang cai sebab cai eta adalah lambang kejernihan. Urang mah urang percaya karena kaomat jadi mimitianan aku Kangjeng Nabi aya haji jelema muriang geus dicager-cager kemudian hayang dilayat ku Kangjeng Nabi salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi eueuh bae eueuh we kesempatan awewe nu muriang datang deui minta dilayat Kangjeng eueuh kesempatan deui hanya dibacaan Fatihah bae dibacai. Kita diinunkeun cager. Kitu kene anu dongeng para sahabat anu kapanggih jeung ketua kampung di Cocok Kalajengking. Sarua make Fatihah. Jadi Fatihah teh manjurna luar biasa. Entak lu datang ka ayeuna perang Fatihah jadi nempel lah di dinya maziah Fatihah dina cai di bawah. Kos gitulah seputar tentang karomah, tentang mukjizat. Kok bisa nempel dina cai sih? Sebab urang teh terbangun tina anasirul arba'ah. Tina taneuh, tina nar, tina hawa, tina ma'. Di awak urang aya hawa ngahiji jeung cai. Ketika ditiupkeun kana cai nempel. Mantak pernah aya nu menta cai ka jipen. Jelema nyeribet teh menta cai ka dibacaan. Isuda ditanya kumaha eta cak ka jipen teh beungeun bangga atuh. Kumaha eta nyeribeuteun teh alhamdulillah geus dikubur jeung eta. Berarti kan eta angina ngandung racun. Atuh kos gitulah Masya Allah. Sekali deui atuh biasa urang kumpul cai-cai biasa kemudian dan lain-lain sebagainya niatan ruruba Kangjeng Ekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Min furudil kifayati inna sawarihna fardu kifayah urang ayeuna keur ngabahas tentang jihad perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di dieu mah idza fa'alahu man fihim kifayah saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku jelema nu bisa ngalaksana secara sempurna gugurlah dosa-dosa bagi nu teu ngalaksana eta fardu kifayah. Lamun datang ke nu ngalaksanakeun hiji-hiji acan atau pelaksanaanana can cukup ya teh sampurna durhaka kabeh. Di lembur aya nu maot kemudian nu mandian
eueuh nu mandian eueuh doraka kabeh sadesa sakecamatan doraka kabeh ukuran sakampungna dipermasalahkeun ku ulama aya anu sadesa aya anu sakecamatan aya anu sakodi teh sahakim kehakimanana di mana tah sakahakiman di negara urang mah kan hakim teh sakabupaten berarti sakabupaten doraka kabeh wawehan gampang geus doraka atawa di pandian-pandianana mah ngan eueuh nu nyalakeun saurang-urang acan doraka beres kabeh siksa itu Gusti Allah disiksa aya bae saurang nu mandian nu nyalakeun saurang cukup ja bisaeun mandianana bisaeun nyalakeunana gugur kabeh nu teu ngalaksanakeun mandian kafanan ngubur jeung nyalakeun teu kadosaan ngan teu meunang ganjaran sakitu doang tapi lamun eueuh hiji-hiji acan anu ngalaksanakeun doraka kabeh tah ieu perang ge sarua perang ge fardu kifayah andai kata eueuh saurang-urang acan nu perang dosa kabeh sanagara bisa tergantung peperanganana sekupna mana tapi aya bae saurang gugur dosa nu teu ngalaksanakeun betapa mulyana jelema anu tandang sehingga ngagugurkeun dosa-dosa nu saeje bayangkeun nah ieu kurang kuari deuk dibahas heula ieu tentang fardu kifayah mana bae fardu kifayah teh deuk ditataan coba datang ka mana nu ngaran fardu kifayah anu dikasebut fardu kifayah teh mana bae ieu mah teu beunang tinggalin ngan ieu mah abeh nyaho minggu isuk hao eureun mingguna diprek minggu berikut karak dilanjut cenah lamun teu milu teu nyaho rugi di antarana nu kasebut fardu kifayah teh al qiyamu bi iqamatil hujaj netepan kana ngalaksanakeun hujah-hujah yane ngadalilan tentang sifat-sifat 20 kudu nyaho sifat nu wajib di Gusti Allah sabaraha tur kudu nyaho dalil sifat nu mustahil di Gusti Allah sabaraha kudu nyaho dalil kabagi sabaraha ye sifat anu wajib di Gusti Allah kudu nyaho tarif-tarifna masyaallah karim sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20 eta teh kabagi hiji sifat nafsiyah hiji wujud nomor kedua sifat salabiyah idam makom mukhalafah lil hadits yang mubdas wahdaniyah 5 kudrat iradat 7 eta sifat ma'ani sakabla dituna sesana nu 7 teh sifat maknawiyah nah ieu kudu nyaho dengan dalil-dalil eta fardu kifayah salembur sadesa lamun eueuh nu nyaho doraka kabeh tarolah meureunanan ku ari malah sadesa ka sadesa lamun eueuh lu ngaji hiji-hiji acan eueuh lu masantren saurang-urang acan higa sadesa eueuh nu nyahoeun kana wajibna ditu naon wujud wajib kasifatan wujud serta dalil-dalilna sadesa eta doraka kabeh ka neraka jahanam kabeh ulah dikira eta masyaallah karim kos kumaha cenah kiai kumaha ki atuh kudu ngaji mantek heula ngadalilan teh aya dalil nakli Quran hadis aya dalil aqli ilmu filsafat nah ilmu mantek ajaluhal burhanu maul fahmi tak eta teh kudu nyaho kana dalil-dalil panghebatna ke dalil mana burhan
nah ieu kudu disusun ku ahlina kudu make muqaddamah sugro kudu make muqaddamah kubro engke kudu aya hadu asad engke urang kudu nganyahokeun muqaddam jeung tali tidinya urang nganyahokeun ieu teh endek makena hamliah apa qodiah syartiyah lamun teh nyahokeun kos kitu sadesa doraka kabehan pangeulana lurah anu digentreng ku Gusti Allah ih coba ku balik waduh jauh saurang-urang acan doraka kabehan pardu dipayah teliti lamun jadi lurah deuleu aya anu masantren lamun eueuh nu masantren panggil saurang hei dulur saha nu neuk masantren ya ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami geus ku kami bakalna dibiayaan jang ngagugurkeun dosa-dosa sadesa kami lantaran eueuh nu masantren teu ngarajing mantek teu nyaho dalilna ieu tentang wujud kidam bako ieu kami dora kakabehan wayahna gugurkeun dosa-dosa kami jakal mah geus eueuh kesempatan masantren hiji geus karolot kami mah nomor kadua otak kami mah bararie kabeh nomor katilu kami mah warusaha kabeh wayahna ieu aceng bae nya saku kami disumbang ku kabehan pusat desa sapoena 100.000 kali 18.000 jelema aceng masa dren ngagugurkeun dosa kami. Oh, kita baca nunduk masantren boleh oke guys. Ieu mah boro-boro disumbang dibere jang ngagugurkeun dosa deuk masantren berangkatnya nak diaromongkeun tolol teh coba. Padahal mah eta jang ngagugurkeun dosa-dosa sadesa. Si Arifin di kamana si Arifin? Mondok, dadaya kanan teh budak mondoknya. Ya udah kan itu nage ijazah ban mondok ajunya aja can puguh jadi jelema mondok udah daya kanan alam waris alam modern geus kudu nage alam nage geus alam pacebuk Masya Allah eta si budak masih kena daek masantren belu jaing mah di aromong padahal mah teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya nyana teu bisa saurang nu bisa gugur kabeh cacak-cacak nu bisa doraka kabehan kuduna ge masyaallah ampun apin sing bener sia masantrenna aing mah geus kesempatan lantaran ku gara-gara sia mondok aju sia ngaji mantek nyaho kana dalil-dalilna aing teu kadoraka ieu doana bae boga rokok siapin gitu kagobloganana lain dibere entan dipenta Pak ye tolong kudu ge 1 juta aing alhamdulillah ya sia masantren jadi aing teu doraka ieu mah mentar rokok Pak aya kana rokok atuh aya ge bajang di pondok bagi 2 bege jeung aing teu kagoblogan jelema eta dai al-qiyam bi iqamatil hujjat ngadekeun dalil-dalil supaya mantap Allah wajib kasifatan ku sifat wujud hartina aya dalil lah dalil nah ieu kudu didalil tak ngadalilan eta kudu ngaji ilmu mantek tak eta teh ngaji na ilmu mantek jang ngadalilan fardu kifayah teu bisa doraka sadesa kabehan didalilan ku ilmu mantek atuh al-alam mutaghayyirun alam robah wa kullu mutaghayyirin hadisun setiap dorobah anyar yeun piju al-alam hadisun toh alam anyar jieun deui al-alam hadisun wa kullu hadisin la budda lahu min muhdits yuntiju al-alam la budda lahu min kan ai santri mah oh bener coba nu teu ngaji naon sih eta naon sih eta ke ari eta al-alam hadisun dalil hadis dudusna alam teh kumaha wa dalilu hudusil alam teh mulazamatuhu lil aradil hadisah ari dalil anyana alam teh ngamulazamah
mulazamah teh ada mul infikak cek ahli mantek teh hartina teu bisa pecat nempel terus-terusan lil auladil hadisakeun sifat-sifat anu anyar naon min harakatin wa sukunin wa ghairihima tina robah jeung cicing jeung lian-liana tak eta teh anu kitu ngaran anyar setiap nu robah anyar setiap nu robah anyar kuari nangtung engke diuk eta anyar kamari ieu kasep kuari goreng eta anyar kamari ieu hejo kuari beureum eta anyar kamari ieu geulis kuari mah jobed eta anyar kamari ieu mah parawan ku sebab usia ditumpakan jadi bolong eta anyar atuh pan lain deui ngaranna kamari mah paraone kuari mah atuh pan jande eta kan anyar kos kitu ngaranna tah eta teh dalil anyarna alam mulazamah lil a'radil haditsah urang mun nyaritakeun a'rad berarti lalawanan tina johar engke ku dituna kudu ngaji makulat innal makulati ladaihim tusaru fil aswahi a'radun wa jawharu berarti kan kudu ngaji ilmu makulat tapi nya kos kitu doraka kabeh nu mantek saya kudu nyumbang ke ka aing sebenarnya mah tuh hayang disumbang bae tuh aya nu endek aya nu di cenah kos kitu atuh sih mah terpelit bae eta mah kan orang merek aing sia mah tah eta santri-santri teh ngagugurkeun dosa-dosa sadesa Masya Allah karim tuh geus atuh kuari madalil hudusil alam mulazamatul lil aradil haditsah geus wa mulazimul hadisun emang ai arad eta teh anyar dalil naon wa dalilu hudusil arad musyahadatu taghayyuriha ari dalil anyarna arad katempo kasaksian berubahna mana min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin baheula ieu langit eueuh kuari aya engke eueuh deui urang kuari aya memehna eueuh engke eueuh deui berarti kan urang teh ieu garana anyar geus kitu geus atu al-alam hadis wa kullu hadis la budalahum min muhdis dalilan deui kumantek liannahu law lam yakun lahum muhdithun bal hadatsa bi nafsi lazima yakun ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan li sahibihi raji'an alaihi bila sababin wa huwa muhalun liannahu law lam yakun lahum muhdithun dikarena lantaran dikira-kirakeun lamun eueuh nyieun dia alam bal hadatsa bi nafsihi berarti ieu teh jadi sorangan kos petep jadi sorangan ieu mah cenah eueuh nu nyieun cara paham-paham Darwin eta teh ya dina ayat nyaritakeun bahwa manusia tina kera. Nah, aya anu sabegeun jeung kera si eta, atuh lain deui eta mah. Batur meureun ka ditu. Nah, ieu alam ge cenah alam. Jajadian tidak tetesan cai. Ai caina menang di mana? Disusul-susul terus, panjanglah dongengna teh dina tafsir. Geus atuh andai kata dikira-kirakeun eueuh nu nyieun lazima yakuna ahadul amrayn al mutasawiyan musawiyan musawi atuh meureun bakal lazim salah sahiji dua perkara anu akur bakal ngakuran ka sahibna kanu hiji deuna ngan ngunggulan tanpa aya sabab atuh muhal nu kos kitu teh cek kalimat teh teu kaharti ku geus atuh kuari mah dina bahasa al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis yuntiju al-alam hadis berarti di dieu nandakeun boga jihad naon anna jihata dilalatil alam ala wujudihi ta'ala hiya hudusu la imkanuhu berarti ku anyarna alam jadi dalil aya anu nyieun nu nyieuna telusuri moal datang ka henteu Allah geus atuh wajib Allah aya kasifatan wujud dalilna adalah aya dadamelanana tah eta ngaji di lembur banget sakitu wajib Allah kasifatan wujud hartina aya dalilna wujudna Allah lantaran aya hulusia beres sakitu teh
pan ka hulu-hulu aing atuh hulu si hanya ulah ka hulu aing atuh aya aing hulu sia mah aya deui naon wajib Allah kasipatan ku wujud hartina aya dalil ayana Allah ayat tai kotok beres pan sia jore amat dalil atuh tai kotok ge anyar geus bae bisa ke seluruh alam bisa pakai dalil masyaallah naon bae itu dalil karena ayana Allah ilah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon caki ruslan nah maka wa min furudil kifayah al qiyamu bi iqamatil hujaj dina sawarena fardu kifayah anu di mana dipigawe ku salah saurang gugur dosa-dosa anu teu nyararaho ngan mun eueuh hiji jatan nu nyaho doraka kabehan ngadegkeun dalil tentang ketauhidan mantak ayana nu masantren alhamdulillahirabbil alamin mang anu si anu masantren be ngagugurkeun dosa aing ngagugurkeun dosa ieu mah pan santri teh malah jadi musuhan teu karasa ngagugurkeun dosa-dosanya cacak-cacak eueun nu masantren sadesa kudu gaji kitu ilmu mantek jangan nyahokeun dalil pampan ilmu mantek dua mantek mah ngan sakadarnya nganyahokeun ma'rifat tarif nomor kedua nganyahokeun dalil eta lah ilmu mantek sanajan gede mantek teh samsiah misal sakadar nganyahokeun dua hiji tarif geus nganyahokeun tarif mah kudu nganyahokeun kuliatul khamis geus nganyahokeun kuliatul khamis di dinya teh jinsun wa fardun aradun naun wa khos eta kudu geus di luar kepala kudu di bulu bitis na kos gitu tuh naon jinsun makulun ala kasir mukhtalifin bil haqi fi jamma huwa tangara jenis pan puyeng tangan di kos kitu tah eta puyeng jinsun dan selanjutnya geus urang lamun nganyahokeun tarif kudu nyaho kuliatul khamis lah amma huwal insan al insan hayawanun natik teh ngaranna tarif naon ta insan naon hayawan naon natik teh pagawean anu mantek tak eta teh aja ngadalilan ilmu tauhid supaya rapi lamun hiji-hiji acan sadesa neraka kabehan aya besa urang tak tanya santrina ceng sia mas santren geus sabaraha tahun mas santren aya genep tahun 7 tahun geus ngaji ilmu mantek ceng ari palu mah aya sih ngan mun can ragaji ceng wae santri belon di santri ieu santri cek heula ku aing gugur henteu ye sebab sia mas santren sia ngaji geus datang kana coba amil geus amil mah jurumnya geus sorop geus datang ka sarap-sarap aing geus aing aju alpiah geus mantek sia geus ngaji mantek encan oh can gugur aing sia mas santren can ngagugurkeun dosa aing pelebah urusan al-qiyam bi iqamatil hujaj cek santren sia nu bener ngaji mantek sia tak paling dibere tadi tajang beli kitab nata 1 juta nya tajang sia nata 1 juta ke lamun teu boga di BPJDK hayang naon BPJDK sebab aing ieu can gugur dosa nya tah geus ulah minta ka abah ulah minta ka mangis ka aing bae gitu pokona geus aing ai bapak menang duit teu mana geus aing mah menang nu tina pakom aing mah ulah saya sial jasa aya barahanang pakom atuh teh mah HS bae ngajina teu beres aduh Gusti Allah nah aing nyaho pakong nang di sia geus sia bosna Pak teh eta lah dalil geus kitu ngaranna wujud wa kidam artina kidam tiheula awalun bilab tidak tiheulana mimitina nah dalilan kurang make mantek laulam yakun qadiman lakana hadisan lakin kaunu hadisan muhalun idlau kana hadisan naftaqara ila mudisin lakin iftaqarahu ila mudisin muhalun idlau iftaqara ila mudin la lazima daura wa tasasul wa huwa muhalani tak kudunya kos kitu dah ngaji lamun can nyaho ka kos kitu can bisa ngagugurkeun dosa-dosa sadesa bahkan sakecamatan
nu mantak jelema lamun imahna deukeut ka kiai teu kudu ngaji teu kudu naon geus gugur dosa nu mantak cilokar ngaji deukeut ka kiai mah nu penting gugur dosa bae geus atuh kiai nu ngabaplang bae geus nya mah teu ka mana nya ka mana penting mah aing mah gugur dosa bae beres wajib Allah kasipatan ku kidam artina kidam teh ti heulana Allah wa mimitina geus lam yakun qadiman lamun Allah dikira-kirakeun teu qadim lakana hadisan atunis saya Allah teh anyar nah lakin kaunu hadisan mualun tetapi ayana anyar ayana Allah anyar teh teu kaharti ku akal law kana hadisan lamun dikira-kirakeun Allah teh anyar la taqara ila mudisin atuh butuh deui kanu nganyarkeun lakin iftiqar ila mudisin muhalun geus dari taqara ila mudisin la lazim daur ila tasatun lantaran lamun Allah butuh kanu nganyarkeun niscaya bakal daur atawa tasalsul kumaha muhalani cek kalimat teh daur jeung tasalsul teh teu kaarti ku akal boro-boro daur dina dalil nikah ya Zaid bobogohan jeung sarwiti urang Cikupa begitu diniatan kawin ditanya wit kakak kuarin dek siap ngalamar iwit abah di mana oh abah makan pepegatan jeung mah iwit mah kuari kan milu jeung mah di Cikupa abah mah ayana di Jogja nu bakal ngawalian kan abah ka Jogja los dibere alamatnya langsung ke Jogja. Waalaikumsalam. Sopo iki? Jenengan iki kula Zaid sing pundi ta ning pasar Kemis. Ono apa? Pak. Abdi di pasar Kemis. Iku Sunda engke. Bade minang anak bapak Cikupa anu namina Sarwiti. Oh nggih. Iku anak iku leres iku. Abdi bade mohon izin bade minang tur sekaligus minta disaksikan. Alhamdulillah ridho insyaallah cuman ieu budak kan boga bapak kolot sakalian ke Jogja bapak kolotna nyana aya di Jawa Timur ya sakalian ke Jawa Timur ka teh ieu alamatna ieu nun berangkat ke Jawa Timur datang ke Jawa Timur ka Panggi oh atuh luar biasa bungaheunana bapak kolot teh sakalian ka dieu ceng abah ngeunaheun ieu kan boga uyutna aya di NTB ceng sakijain aing mah di jalan tak ka NTB di ongkos henteu aduh tapi mau tidak mau lah berangkat jana ka NTB oh atuh bungaheun luar biasa di NTB masyaallah ceng geus insyaallah pada waktuna ieu datang ka ditu ngan ieu boga bawa ulah teu geus amanat bae ka uyut lamun eta ieu itu di Cikupa nikah lantaran tadina dipisah ku bapana aya ka deudeuh jadi nyana hayang di mejaan ayana di Singapura nyana geus kieu bae ki jae teh jadi ulah ya sih eta dok pas gitu boro-boro dalil cacak-cacak deuk nikah ge berantai kos kitu teh puyeng atawa nu hiji tawakuf kan nu hiji tawakuf kan nu hiji deui andai kata Zaid menangin Umar ternyata Umar ge menangin Zaid Aisyah dijieun ku Zaid Umar tanya Umar Aisyah nangin Zaid dua pangeran Zaid jeung Umar Zaid ngaku nyieun Umar ngaku nyieun Zaid ieu keur carita contoh dina kitab seperti kos kitu urang nagih hutang daging kaki Zaid nagih kaki Umar coba dikibakar bakar nagih kaki bakar je mandingan ka ditu kaki Umar yang aing datang deui kaki Umar geus kaki bakar ka itu
dibakar kita Umar kaki bakar cacak nagih hutang bae urang dibulang baling gitu puyeng atuh komo pangeran. Lamun dikira-kirakeun pangeran teh teu qodimatun nisaya pangeran teh anyar lantaran ngan dua doang mun teu hadis qodim mun teu qodim hadis. Nah, lamun teu qodim berarti hadis. Idlau kana hadisan lamun teh mah hadis atuh lam taqara ila mudisin butuhkan nu nganyarkeun deui. Berarti pangeran teh anyar Allah teh. Lamun anyar kan butuh kan nu nganyarkeun deui. Berarti aya deui pangeran kadua nu nyieun Allah ieu. Atuh Allah nu ieu ge ya Allah nu ieu pangeran kadua meureunanan anyar deui. Butuh kanu nganyarkeun deui engke butuh ka pangeran deui tilu tah pangeran bisa perang tah pangeran jeung pangeran. Nu kos kitu ngaranna tahu mantak ditolak waliman tek daur jeung tasalsul geus. Lamun dikira-kirakeun Allah teh teu qadim atuh kana hadisan lakin kauna hadisan muhal. Illau kana hadisan taqara ila muris lakin itiqaruhu ila murisin muhalun illau itaqara ila murisin lazim dawil atasulsul wa huma muhalani. Nah eta teh ngaji kos kitu wajib kifayah. Lamun aya sakurang bisa sadesa gugur kabeh dosa ku eta jelema santri. Lamun teu bisa kabehan dosa kabehan di akhirat. Sing hade nu mentak ya mah kiai nyieun pondok pesantren bae dirinya diteluh kiai masya Allah teluh ingkin nanti mana ada teluhna Jampang Surade ya Allah ya Rabbi itu teh beres ya guguhnya nage digugurkeun dosana ku eta geus ya kuna neluh kiai atuh lah sakalian ulah kan surga kabehan geus rombongan jeung aing ka neraka jahanam kabehan belu ja aing mah eta kan pas sekarang itu teh nyadar jana masya Allah dah tengetkeun kakarek hiji termasuk fardu kifayah al-qiyamu biqamatil hujaj ngadegkeun hujah-hujah dalil-dalil jang nimbulkeun keyakinan tentang sifat-sifat nu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti aya saurang sadesa utusan desa eta memulai santri asal santrina taliti lah si budak bener teh sih ngajina barang di dolobo ngadapang ngaji tilo berjamaah tilo salat ge sorangan bae ditanya masih lo telo berjamaah wali mah telo berjamaah capetang jasa ya budak wali moal salah ternyata orang ngajin tetancar kagugur kena tuh ieu mah bisa ngadalilan tentang sifat-sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Gusti Allah na eta teh wajib kifayah aya gugur sadesa eueuh dosa kabeh masyaallah tinggal gua mah urang laliti bae di desa aya eueuh nu masanter ketiga eueuh nitah eueuh nu daek pindah urang di mana anu aya santri nu bisaeun kana ngadalilan eta supaya gugur dosa nyadar mun aya santri alhamdulillah aing gugur mun eueuh geus sadesa taliti nitah sadaek mas santri teh dibawa biayaan ku aing ternyata eueuh urang kudu nyalametkeun diri ya pindah ka anu aya nu bisa pindah ulah ka pondok pindahna dagang karung ka pondok bat naonan lain ngabisaan ngebuan mas santren dah iya deh kedua wahalul muskilah